rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza fataha laka wijhatun minat ta'arrufi fala tubali ma'aha in qalla amaluka fa innahu ma fatahaha laka illa wa huwa yuridu an yata'arrafa ilaika alam ta'lam anna ta'arrufi wa huwa mawriduhu alaika wal a'malu anta mahdiha ilaiha wa aina ma nahdihi ilaihi mimma huwa mawriduhu alaika. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi li jami'il alamin wa syafi'il mudhinin wa qaidil gurril muhajjalin wa ala alihi al-ghuril kamilin wa ashabihi al-hadin al-muhtadin ila yaumiddin. Wa ba'du, sabada manjatkeun puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Sholawat salam kaulujengan mugia ditambih-tambih dicurah limpahkeun ka baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dina ieu maqalah diuningakeun idza fataha laka wijhatun minat ta'arruf wala tubali maha in qalla amaluka fa innahu ma fataha ilaika illa wa huwa yuridu an yata'arrafa ilaika. Wallahu a'lam bisawab. Di mana-mana anjeun terbuka pikeun anjeun cara ta'aruf kenal urang ka Gusti Allah, maka ulah ngajadikeun diri urang teh ngarasa ulah merhatikeun hiji perkara anu mana eta perkara teh ngajadikeun pesimis urang nalika urang sakedik amalna. Non margina margi kenalna Allah ka urang teh teu meryogikeun kana seueurna amal. Urang teh kedah kenal ka Gusti Allah margi dina agama teh awwaluddin ma'rifatullah. Awalna agama teh terangna urang ka Gusti Allah. Menawi di dieu Allah nguningakeun ka urang dina kaayaan urang sakedik amalna. Kadang kawis jalmi sok kenal ka Gusti Allah teh nalika seueur amal. Nalika eta jalmi getol tahajud, nalika getol duha, nalika sering ngaos Al-Qur'an, nalika sering ngalaksanakeun ibadah saum, haji, umroh, keur taat kitu sok sumping Allah teh kenal urang ka Gusti Allah. Tapi teu sadayana kitu. Aya jalmi nu teu loba amal kadang kawis sok disumpingan ku Gusti Allah. Janten
sumpingna Allah kenal na hiji jalmi urang ka Gusti Allah teh teu aya patali sareng amalna. Upami Allah parantos hoyong kenal ka urang kenal we. Nemawi Allah seneng, Allah bangga ka jalmi-jalmi anu ngagaduhan sifat hamba. Jalmi anu ngagaduhan sifat hamba, maka eta jalmi kenal kana dirinya. Di mana jalmi kenal kana dirina, insya Allah kenal ka pangeranana. Gitu. Jalmi teh ngagaduhan sifat. Sifat jalmi teh ku Allah di antawisna dipasihan sifat Allah. Tapi anu teu permanen. Jalmi ditakdirkeun ku Gusti Allah janten jalmi beunghar. Ari beunghar teh sifat saha eta teh? Sifat Allah. Berarti urang oge aya beungharna. Ngan beunghar urang mah dibeungharkeun ku Gusti Allah. Allah gaduhan sifat geni, urang ge aya nu beunghar. Ngan beunghar urang mah dibeungharkeun ku Gusti Allah ngagaduhan sifat alim. Hartosna Allah teh bimbingan. Allah teh pinter mun sakurang mah. Jalmi aya jalmi anu pinter. Tah eta jalmi nu pinter teh aya sifat Allah di eta jalmi. Anu sifat alim si Allah teh. Aya jalmi ngagaduhan sifat aziz. Naon aziz teh gagah. Allah ngagaduhan sifat aziz. Jalmi ge aya nu